berikan. Ayat salah si hadis lamun sanyana hiji jalmi min ahli nari tina ahli neraka ukhriju dikaluarkeun wa kaditu waturi jeung dialungkeun ila jaufi nari dunya kana seuneu alam dunya. Aya hiji jalmi ahli neraka. Ahli neraka teh nyaeta dikaluarkeun tina narakana, dikaluarkeun tina neraka, dialungkeun kana jero seuneu anu aya di alam dunya. Eta seuneu alam dunya teh sakitu umpalan nana hartina kacidah. Eta jalma lana matang tu bakal sare. Eta teh bakal pihak dina eta seuneu alam dunya. Seuneu alam dunya. Sabaraha sabiina sanatan 70.000 tahun 70 tahun 70 tahun sare bakalan eta teh dina seuneu dunya. Ahli neraka dialungkeun kana seuneu dunya bakal sare ieu teh min ajanibi ila janibi ukhra kalawan me eta cek sebagian katerangan mah bakal eta moal naon layak niku hartina henteu malik eta jalma teu malik tina gigir kana gigir anu sejen sabaraha taun 70 tahun kunaon min kamalil istirahati bakat ku nikmat sampurnana kira-kira dalam dunia baik pasien dalam dunia dak ku ahli neraka pada teu panas tibra nya ci kira-kira ibu kabayangan teh ibu kabayangan teh dan teu kabayangkeun ku panasna eta seuneu neraka padahal mah eta seuneu alam dunia teh kacida panasna cek urang mah nya tapi ku ahli neraka mah nikmat sampurna istirahat balik oge nyanyir oge tapi ka 70 tahun. Ya Allah, kumaha eta panasna. Gunung wae kan. Hancur. Kunaon? Ku panas. Lamun cek sebagian keterangan lamun